sahur 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 di imah geura sahur batur sahur melu sahur batur buka melu buka bati berang batur puasa si udah murak samangkas sorana sumang lah singaling saya kalsium lah banyak dia ge sahur-sahur kumaha lah ada gitu aing leuleus puasa teh tuh hah aing geus bawa ieu cangkangnya meuli rujak buburit aduh mali aing ka dieu aduh aya kampung deui huntu aing putus tas meuli naon tah arek meuli rujak kana ieu yeuh oh meuli rujak ya jangan buburit Untung digeprek-geprek daya teh panas, belah. Entah ku hari bulan puasa mah, kumaha? Loba pisan gogoda. Je atuh heueuh. Loba pisan hahalang. Je atuh heueuh. Mantap cek ajengan mah lamun puasa. Leungitkeun cenah kana ngomong-ngomong dia ngomongkeun batur. Kapan ai saum teh kan? Lain ukur puasa sangu jeung cai jeung sagala dahareun. Omongan ge kudu dijaga nu kira-kira teh hade. Kudu dijaga. Mantak nyerikeun ka batur, nu mantak teu ngeunah ka batur. Seuli ulah sadenge-dengeuna. Ulah lamun lain sama lain dengeunana. panon ulah satempo-tempona. Lamun lain satempeunana. Leungeun ulah duka pas kepes, ulah dikadak kodok, lamun lain kodokeun. Nah. Para kuda kodok. Para suku biasana sok tajah tejeh sok ku indung suku dicepat dicapit ulah sacapit-capitna lamun lain capiteun nah ai puasa mah kudu bersih hate teh suci nya kewajiban Kang satahun sakali nya satahun sakali mantap urang mah bulan puasa ge can ngarajaran batal no urang mah ti bubudaknya teh umur SD sekolah SD kelas 1 nepi ka kelas 6 nepi ka dewasa puasa taket bae urang alhamdulillah Kang urang mah lah dari masalah kitu mah ulah sok ria atuh eta mah ria kitu mah betul lah dibeja-beja cicing bae lain dibeja-bejakeun yang udah nyaritakeun urang pengalaman urang ngan ai masalah ditarima jeung teu nama sah jeung teu nama teh lain urusan urang atuh pangersan kawasan kagunganana nya mantap urang mah ayeuna mah puasa teh ngalaksanakeun parentah Allah gitu nya bulan puasa gitu mantap urang mah ayeuna mah nah tah kamari cenah kumaha Kang jeung cenah ngabuburit gerage cenah basa keur budak keneh tadi itu jeung batur kami teh kasating di imah indit ngabuburit balik datang ka imah dur magrib gitu ai datang ka imah teh sugan urang teh nya anu dina ieu teh dina batok da baheula mah urang di inung kolot nginum sok dina batok jeung sok kaciri kalangkang urang teh kacirinya sok kaciri kalangkang urang teh kawas rek diteulem baheula ai sugan urang cai ieu euy cai kolak gitu hari sugan teh meureun ai inung kolot teh meureun tas ngabacem lauk rek digoreng ci uyah dina batok meureun pasok dikeuman heula ame digoreng teu kaburu miceun meureunna nah eta urang datang ka imah tung duh magrib Allahu akbar da urang cek kana batok bismillahirrahmanirrahim ai leguk inum ari enggeusna karasa nyulnya bari jeung urang nyah renyo ya teh asa hanyir teh ieu naon sing nya batok kumaha kitu ku sia diinum eta teh cenah urut ngabacem lauk cai lauk atah cai uyah
paingan pangset kun mah cenah jang jajamu Geuning. Ai kolot mah kitu. ai kolot mah Ah. ieu sing teh moalna naon moalna naon ieu ngan cenah ke rarasakeun lamun geus genep menit cenah aya nyulnya cenah ulah kagetnya gitu kumaha lah cenah ulah kaget be meureun nyaho-nyaho cenah maneh geus dibungkus Urang keliling deui nya. hah Sahur. lain sayur lain sahur wayah kieu mah mun arek ngidar dagang sayur Sok. Ambalia mis Ambalia mis teng kunyit saringgit dua saralalalala geus lah urang rek meuli rujakeun Da mah bisi burit nanti nya cik. heeh eta Oh, isi udah. bisi burit nanti Aya we pikasirieunana gitu. Teuing batur teuing sirieun teu. urang ke urangnya burit Heuh.